sok bararingung ari usum hujan kieu teh. Bingung usaha, ampun aing mah. Kaditu ka dieu usum hujan kieu mah ngecerak baru kali liaran geuningan. Iwal ti ieu mah kudu muterkeun otak we, ieu mah hayang boga duit, hayang boga beas mah. Kasih Ibi ayeuna mah Keur naon, Bi? Nya teh Uti keur baringung ieu teh. Atuh biasa we meunina geus gado, baringung oge da moal murad. Heeh, Cuk Uti nya teh aing teh itu teh moe sateker-teker gerak ngesrek saminggu can garing wae aing hujan wae kumaha ieu teh. Ceun jadi. Yeay, heueuh. Anu panen di ditu oge nya saminggu eta mah henteu kapoe pisan. Da Ibi teu kaala atuh menang ripuh 4 bulan teh. Melekah jadi eta mah. Oh, nya teh Ibi oge itu teh hektaker aing kumaha atuh nya. Wah, wae panas gerang ngedang da we kieu nunungan panas ti kamari. Atuh da sidik ayeuna mah usum hujan, kurang-kurang mah teh disareatan mah Ibi. Ayeuna mah moal aya halodo. Disareatan kumaha ieu teh Cuk Uti? Abi boga kawawuhan Ibi. Ibi hayang panas henteu? Heeh atuh Cuk Uti nya teh apan hayang buru-buru garing. Heueuh sok atuh ngan nya aya syaratna. Aya kawuhan aya syarat kumaha ieu teh Cuk Uti? Ke urang sarang we lah ieu teh supaya urang dijagaan hujan teh. Ulah supaya hujan we. Heeh atuh, ka mana atuh Cuk Uti? Baik ku Abi, Ibi ngan Ibi mah ayakeun mah eta na syaratna. Heuh naon wae atuh syaratna sugan? Beas nya Bi. Lalab, daging, bangsa nincau we bubuahanana. Nah, kos dek ngaliwat Cuk Uti mah geuninganan aing persyaratan teh. Iya, Ibi pada eta teh jang sasajen ari Ibi. Atuh da eta teh nu ngawirid teh kudu barang dahar beneran. Jeung dipandu dipoe na ge pare. Jadi syarat teh kudu aya beas. Heeh ngarti eta oge. Sugan atuh sabaraha Cuk Uti? 3 poe we Ibi mah lah teu kudu leuwih lala teuing garing da 3 poe oge. Nyata kabeneran da kawauhan Abi uyos mirah Ibi. 1,5 juta we 3 poe mah niti-niti sapoe 500. 1,5 juta berarti 2 kintalun pare lamun 7,5 ge Cuk Uti. Heueuh kan bae aing mah daripada itu pare tonan grasok itu. Nya heueuh atuh. Daripada tegaring jadi itu lebar menang ripuh 4 bulan teh eta. Moal ka Nu Allah. bener ieu teh Cuk Uti nyaan bakal panas Ibi kan bae sanggup. Nyaan Ibi lah sok percayakeun ka Abi. Ari Ibi milu entong. Entong lah Ibi mah karoh milu. Sakumaha beasna Cuk Uti? Atuh ek sadeka oge hegae. Heeh kan bae dan nu diomena ge pare heuh dagoan Cuk Uti atuh. Heeh. Ke ngawadahan heula nya. Cuk Uti, Ye, loba sakieu cauna. loba atuh meujeuh. Heeh tuh Cuk Uti ieu beasna teh eta cauna nya. Suhangna lain ieu. Heeh. Heeh, bener Kan bae da. Ngan Cuk Uti teh bisa nawar pisan Ibi teh duit ngan sakieu-kieuna Cuk Uti. Ningali ieu teh. Tuh. 1,5 juta eta. Atuh Ibi sakitu teh da entos murah, ari Ibi cing kira-kira nu dijegaan teh ieu teh hujan lain parasmanan. Heuh can bebeja kasih ayah eta teh Cuk Uti. Kambae lah jarak 3 poe ge kuat lah itu ngajual pare. Keburu garing.